Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sararehat mugia lungsur langsar mulus rahayu berkah salamet tug dugi ka sampurna. Urang ngadongeng deui mitra neraskeun hanca garapan carios kalayan judul Jurig Tumpak Kuda. Karangan Bapak Koko S nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Upami teu lepat ayeuna teh seri anu ka-12. Hanca waktos anu katunda teh dugi ka keur kitu plig kadenge aya sora nu lempang ti tukangeunana. Gancang bae aki kuncen ngareret ka tukang. Saha eta anu ngajeri teh? Ceuk hiji sora nu tereges bari nyambeurkeun ka lebah dinya. Dugi ka dinya nya mitra hanca anu waktos katunda teh kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Beki peuting beki caang, bulan di langit gumawang, siga nu hayang nyaksian kaayaan eusi dunia anu pinuh ku kokotor. Jalma teu eling ka Gusti kagendam ku kajahatan. Saperti peuting harita, diburuan aki kuncen aya anu mentas jogol, sarta Nyi Ucu katewak nyaeta ku Jumaha dea. Ku aki kuncen harita arek ditulungan ngan waktu arek ngarongkong ti palebah jalan satapak ti kulon bet aya nu ngagoroan nanyakeun saha nu bieu ngajeri. Barang ku aki kuncen dilieu ka lebah anu nanyakeun hatena manibungaheun jauh keneh ge geus ngomong. Kabeneran ujang jajang, bulu-bulu jang, ieu jang banji gelut. Gelut ceuk nu datang anyar semu kageteun bari muru lumpat. Oreng eta anu datang ka dinya teh geuning Saden nu karek yol datang di Bandung make otobus peuting. Da harita mah kendaraan teh geus lumrah beurang peuting oge aya. Barang jol datang nyampak Nyi Ucu keur dicekelan leungeunna. Pageuh pisan ku Jumaha bari molotot rek nyium kana pipi nu geulis bari satengah teu eling. Plok plok plok. Dampal leungeun Saden sababaraha kali nyasab kana pipina Jumaha. Tapi bubuhan bener jago teu nyebut aduh heula nepi ka ngalenggak kapaehan tina sungutna jeung irungna ngucur getih ngalembereh. Panyekelna geus lesot, gurinjal Nyi Ucu nu keur katindihan ku Jumaha teh ngagurinjal. Pek Jumaha awakna diseredkeun, blak ngarengkol, geuwat hudang terus tepak deku malik nyang hareupan bandi nu keur ngalembereh. Engkang cenah bari dambisak neuteub kana beungeut bandi. Saden oge harita tepak deku gigireun bandi bari nyabak kana angeunna. Nanaon geuning? Ngan saukur leuleus beak tanaga? Geus ngomong kitu mah. Terus harita keneh bandi dipayang dibawa ka imah dituturkeun ku Nyi Ucu bari ngingahan. Sok bandi diteundeun dina dipan, pek dianggelan bari terus ngomong ka Nyi Ucu semu nu marentah. Ulah dicengcerikan Nyi, anggur gelana heul cai, anggeuna kompres ku Cihanut make lamak, sabab jantung lalemah, loba teuing ngaluarkeun tanaga nu dipaksakeun, suku getihna turun. Mitra, saenggeus kitu maleos deui indit kaluar nyampeurkeun Aki Kuncen.
Nu harita keur ngajentul dina golodog siga nu bingung pohara. Kunaon ieu teh mimisina pangna aya kajadian kieu? Saden nanyakeun bari gek milu diuk dina golodog. Harita keneh ku Aki Kuncen dicaritakeun kabeh daya nu kaliwat teuy. Sarta nerangkeun nu geus megat lebah tanjakan oge eta keneh, sarta diterangkeun ngaranna jeung pasalna. Mitra kaum dangu, saden anu keur ngadengekeun harita mani unggek-unggekan sarta halisna kerung bari kekerot huntuna, komo lebah ngaduruk dapurna mah nepi ka gogodeg sirahna. Teu sangka nepi ka aya jelema nu jahat kitu, asal tibikang nepi ka mamawakan pati, asana sok kacida teuing telengesna, kawas eueuh deui awewe di dunya nu sakieu legana teh. Tamat carita Aki Kuncen, geuwat bae saden teh ngomong deui. Ayeuna wayahna Abah laporan ka Pak RT. Keun di dieu mah kumaha abdi nu nguruskeun anak mah. Cek saden bari terus nu keur ngagoler di buruan teh duanana di banda, da bisi terus mabur ti dinya, pek dipindahkeun ka teupas. Demi Aki Kuncen mah harita tuluy ngayakeun laporan ka Pak RT jeung penjaga keamanan di dinya. Karek oge babandan teh dipindahkeun ka tepas, harita Aki Kuncen jeung rombongan Pak RT aya 5an geus daratang ka dinya. Saenggeus ngayakeun pamariksaan sacukupna dina peuting eta keneh oge, eta 2 babandan teh terus bae dibawa ka desa, rek ngayakeun pamariksaan lanjutan kalawan mawa bahan-bahan katerangan ti Aki Kuncen jeung persaksian ti Pak RT ti dinya. Cag mitra urang tunda anu keur dipariksa dibawa ka desa teh, ayeuna urang nuluykeun kaayaan di imah Aki Kuncen. Harita bandi geus jag-jag deui, ngan tembong beungeutna anu pias keneh teh ciri kasehatanana tacan pulih kabeh. Ok mimiti nanyakeun ari musuh-musuhna kamarana, ku Aki Kuncen diterangkeun kabeh ngadongeng ngadua kalian siga kasaden. Ngeun urusan eta mah kumaha pangurus bae, ngan isukan Pak Aki kudu ngajep ka desa, lek dipariksa sagala rupana, sakalian bali jadi saksi cenah. Ya, ayeuna mah kali urusan urang deui, kumaha saur sepuhna jang banji anu di Bandung teh. Cingan ayeuna geula jelangkeun ngalah buru-buru beles, Abah geus sayang nyaho meungpeung aya di lembur keneh. Moal ceuing isukan mah meureun Abah jeh ditahan jeung meunang balik deui di desa. Palias teuing. Mongi insuna bari nyisian cangkir nu karosong. Ih, ari nasib jelema maju, ya hanyu nyaho. Sanajan ngarasa jemoga salah oge, lamun geus aya tulisna unggah bale wacangan mah, geus moal bisa dipungkil deui. Sabab mungguhing jelema hirup mah kabeh oge geus boga tulisna. Si adali jeung meunang sumingkil embung, kudu bae kalakonan. Malahan jeuweun kapan
aya anu teu boga dosa sok cilaka. Ari nu gede dosa bisa salamet. Saliwat mah puguh we. Majak cegah haji ku akal. Ya pilamun bener-bener jilenya panjana mah. Nyoga haji baik. Ya hirup ulang ya aya nu ngajul henteu menang ka mahkamah kumaha sorangan. Anu haje anu goreng. Angin Allah nu kagungan. Ngan sanajan ulang percaya oge kanu ngajul eusi alam kabeh. Tapi kudu cecep boga penjelian sorangan mah. Lamun hayang salamet dasarna kudu kumaha. Mungguh anu ngasuh hirup. Oh maju kudu hati-hati. Ulah lalaona pisan. Ulah jarek milucaan kana gawe nu teu hade. Ulah resep cacampuran jeung jalma nu goreng laku. Sabab jagana kabaud teu karasa kacumanan. Aduh, upami kitu mah bah, sapertos ayeuna bae geura Abah janten kuncen ka Ipri, nah sae asalna piawon. Mung Saden nanyakeun bari teu hayang nyaho kumaha jawabanana. Teu Abah mah kumaha nu nyebut bae. Nyaha rek disebut haje. Acawa goreng ge mangisa bodoh maranehna. Sabab kepikiran Abah mah ngan sakadal nulung kanu butuh. Nalang kanu susah, ngantel kanu sieun, anu ke Abah mah kapancan pak pambeli pisan. Nah kamaranehna aceh menca buluhan. Toh rasa Abah mah henteu nyaon-nyaon. Jalak menca duit ka saya oge. Ngan kali kumaha pikiran anak maranehna baik. Najan ayak palibasa. Angin kacang sapaliuk. Telag-lagan cai berit. Anu campur bau kabeh. Tapi pikeun awak Abah. Daun-daun jadi kuncen. Jalak ngarugikeun batul. Jalak menca kaci saikut. Bias modas saletel acawa ditambah ku hayam modas. Saumurna oge. Abah maca kitu. Mangisa bodoh we. Lek melek lek henteu oge kumaha milik Abah. Oge pangna Abah jadi kuncen di Cilalai teh. Eja lain kahayang Abah sorangan. Tapi kahayang ulang dieu nu dalekeut. Supaya aya ludugu kokolotnya. Kanu sagul kadinya. Ulah eueuh teuing ke cukang lantaran anu nyujuhkeun. Yah kitu jang. Anu sabenerna mah. Aju lamun Abah jaek jalan kitu mah. Meuleunya ayeuna oge geus beunghal siga bajul. Tapi ja Abah mah jala. Jaya maksud gitu. Komo deui ayeuna geus kolot. Keur naon dunya bana loba oge. Nya umur geus tunggang gunung. Anu kali luangeun. Najan tikeun ngolak keneh oge. Abah mah nalah. Dan dunia mah moal dibawa ka liang kubur. Mitra ngadenge carita anu sakitu panjangna. Harita Bandi jeung Saden rada ngaharuleng. Timbul rupa-rupa soal dina pikiranana. Saden pok nanyakeun deui. Nah atuh, Abah make kersa janten kuncen
Ari tu aya buruhanana mah. Jadi ge kapan jeung Abah geus diomongkeun kapaksa ku pajak nyunjung kudu daek jadi kokolot nu ngadon jalah kadinya lamun teu daek aduh kumaha. Janten Abah teh teu gaduh buruhan pisannya. Mong Bandi milu nanya. Henteu jang. Jawabna bari godeg. Hari eta dinu ngadon jarah kadinya kumaha. Naha tara masihan arotos. Lamun ngajina jadi mah nyesok aya we nu ngahajak mulang salima gajieu. Seueur anu kajancunan beunghar eta anu ngalaji kalieu teh bah. Cek Saden bari neuteup ka Aki Kuncen. Loba jang. Jawabna bari unggeuh. Harti ku abdi mah bah. Kapan eta teh mojang geulis ge ngan ukur duaan. Tapi naha ari nu ngaji kalieu sakitu lobana. Malah wartosna nu saurang deui mah parawan keneh. Janten atuh mung saurang anu ngalayanan pameget sakitu seueurna teh. Cek Saden semu heranin. Kapan Ipli mah nyanjung jang. Cililna ge ngan ukur jam-jaman. Lah, dibaliknya bah. Janten istri nyandung teh mangkaning ngalayanan pameget sakitu seueurna. Atuh eta mah sami bae sareng istri selepan. Mong Saden bari nyerengeh seuri. Ucu milu seuri nyekikik. Upami dijalmi mah panginten tangir. Tante girangnya Kang Saden. Terus disunyi. Jawab Saden bari unggeuh. Istri nu teu wareg ku sagalang halu. Sok mulayaban keneh milari anu sagede cangkeng. Kang Saden mah sok tuluy ka anu kitu. Ceuk Nyi Ucu bari ngadila. Ajunya. Menyue kun Ucu di mimijian. Mong akhirna bari seuri. Sarta terus ngomong deui ka Saden. Ayeuna mah sigana teh seriusna keur. Nyaonya hasilna ujang ka Bandung teh. Iya gila bah. Jawab Saden bari neureuy ciduh heula. Sepuh Jang Bandi teh ku abdi di wartosan kalitu. Mung jawabna henteu wili ali budak bujang gulu ngaji ngibri mah. Sabab di titah soteh jarah kalieu sanes dipiwarang ngaji nu kitu. Mung miwarang milari kodena lo buntut atanapi buntut loto. Ai. Kunjan jeh gitu. Omongnya Aki Kuncen bari unggeuh-unggeuhkan sirahna. Nya aduh. Henteu nyaon ali henteu wiji sepuhnya mah. Ulah rek dipaksakeun deui. Sabab sok aya majakna di akhir. Tah. Ayeuna mah kali soal ujang we. Cing. Kumaha bedana nyaha. Bojo ujang jeh ngijina nya aja wah henteu. Ujang rek kawin ka Ibli jeh. Mong Aki Kuncen bari neuteup ka beungeut Saden. Abdi oge bah. Setali 3 buang we. Barang bebeja teh. Sanes ukur nyarikan. Tapi meh bae tulak langsa kana tarang. Mun henteu katakis mah
Kalian oge meureun mekal benjolna. Jawab Saden bari nyerenge seuri. Be, kumaha aju? Ari gagal duanya nyamah jang. Mulun eyang ganjang teh benju gelah. Mangkanying, lamun benjunya aja lain beda. Pasti bapak ji ala nyawa. Mongaki kuncen bari humandeuar. Mitra kaum dangu ngadenge caritaan kitu harita Saden jeung Bandi ngaharuleng. Sabab pada milu keung dina kecap bakal diala nyawa. Nah abah, rek diala nyawa kumaha? Bandi maksakeun nanya, bakat ngarasa reuas jeung panasaran. Lamun anu geus nyalah gajinya kalawan geus nyanggu panjai kawin, kali-kali henteu nyanyi kawin. Ija belalti nyampi kanu geulis. Biasana sok murang maling aya hujan angin. Aja wajaneuh ulug teu pupuguh. Malah aya ancaman ka abah oge. Lek dialap dipake wadal. Cina jadi pacunggu di jero goha pikeun salawaisna. Nyah. Soal ieu jang anu dipake bingung ku abah je. Paul bisi aya kejadian eyang ganjang laju culug silalai benju. Mangkanying hilup abah mah nganu ukul kadua jeung ingsu. Lamun ditumpes kabeh meureun abah je pucus tulunan. Cing, neangan jalan sejen deui. Sangkan abah bisa salamet. Ulah aya jungcudan ti eyang ganjang. Mongaki kuncen semuhuman deuar nahan kasusah. Nah abah, upami teu cios ngaji kadinya teh matak aya matakna. Mong Bandi bari neuteub ka aki kuncen. Yang juwe jang demi manjaknya mah anu bieu dijalitakeun ku abah jea. Nah teu aya deui kias tarekahna. Aya yang kiasna mah. Tah, sawer bah, atuh jalankeun. Nah, kedah kumaha kiasna teh? Cek Saden. Biasanya mah gitu lamun kajamba kias pangbagji ji ulang je. Lamun henteu kajamba mah nya bae salea aja. Mitra ngadenge kecapai sararea. Harita Bandi jeung Saden rada ngagebeg aduh. Atuh najan kumaha bae oge cing, saha anu daek paeh teu pupuguh. Tacan jadi naon-naon ujug-ujug jadi wadal mah. Naon Pak Aki kiasna teh? Harita Nyi Ucu milu ngomong, sabab manehna oge milu reuwas. Nyuhkeun jongengna kuncen anu jiheula mah kudu kieu. Lamun seung aya nu lek ngaji anu geus ditarima lebih henteu julus teh. Nyaeta ulang kudu ngorbankeun hiji domba hideung. Acahna kudu disuguhkeun sabeulegeun jelna bae.
Nya, mending kitu wae bah. Mending urang meuli domba hiji, tuluy disuguhkeun, tibatan kudu jadi wadal mah. Mong bandi bari ungguk sirahana. Muhun kitu engkang. Moal sabaraha pangaosna domba mah sareng etang-etang nebus umur urang sadayana supados salamet. Jawab Nyi Ucu bari ngareret ka bandi. Malah hatena mah harita manehna geus boga rasa bunga lantaran bandi kadeudeuh hatena teu tulus kawin ka Ibri. Ali jioli mah gampang ju, tapi ngalaksanakeunnya nya kumaha? Kapan ulang mah jelema bajan sakieu? Bolo-bolo geus ngayakeun meuli domba segala lupa. Kapan geus dahar sapopoe oge meuli sakieu mah onyinya. Mongagi kuncen bari gugudeg. Artos kangge meser domba mah aya di abdi bah. Sanaos enjing oge urang laksanakeun bae. Jawab bandi bari unggul. Nya, upami kitu mah ayu, keun kumaha isukan bae. Ali bapak geus balik ti desa, jeung doakeun we bapak teh sing salamet kitu nya. Ulah aju tuluyan lincak balik wajangan. Leles sae kitu we bah. Keun kumaha enjing bae soal eta mah gampil. Nun ieu yeuh soal kalesa mah teu acan kantenan bule hideungna. Munya tangtos we ku abdi sadayana didoakeun supados bapak bebas sagala rupina. Cuk Saden milu mangahariwanggeun. Nepi ka wanci kong korongok hayam masih keneh ngalobrol di tengah imah. Ngan Nyi Ucu harita geus ngarengkol di kamarna teh. Hawar-hawar bedug subuh geus kadenge. Karek harita Saden jeung bandi dititah sasarean ngampar di tengah imah duaan. Reup bae sarare kubah kating cape teuing terus kaselek ku tundu. Ngan aki kuncen anu cunggeli keneh teh harita diuk ngahurun balung ku tulang teu daekeun sare nepi ka braina beurang. Puting kaandih ku beurang. Carangcang tihang nembongan geus berai-berayan maju caang. Manuk-manuk disarada keur ngabagiakeun beurang. Ecok ngariciskeun jangjang tinggeleber tina gowo kalaluar. Bulan geus seren sumeren lekasan mikeun tugasna. Harita nu tanggung jawab srangenge anu kawasa keur ngatur bari molotot sumorot ti belah wetan. Estuning keuneng jeung ludeung keur nganteur raga katineng. Malah lamun kaharti mah sumorotna harita teh bari ngucap haturan wilujeng enjing hirup mangka silih asuh silih asah silih asih. Eta kitu sumaurna Batara Surya nu gagah nu nyaah ka makhluk kabeh keur nyaangan pawenangan bisi kasasarnya lamba. Rebun keneh urang pasir manitaya katirisna geus riab kalaluar nu ka huma nu ka pasar nu dagang anu balanja rupa-rupa maksudna jual-jel taya nu sarua. Kitu deui kaum buruh di jalana rurusuhan da sieuneun kabeurangan
Urang kota urang kampung pada boga kewajiban masing-masing. Mitra kaum dangu dina poe harita kira wanci haneut boyan di imah aki kuncen surug Cilalay. Harita Nyi Ucu mah keur ciling cat siga keur kumahkar ngadagoan akina can datang keneh bae ti desa nyumponan kudu nyaksian jeung nerangkeun kajadian nu peuting tadi. Nya kitu deui Bandi jeung Saden. Harita keur dariuk di tepas bari ngarobrol sambil ngadagoan nu balik ti desa. Ahaya, Jang, Bapak Kuncen teh can datang keneh bae. Saden bari ngelepus udud bako tampang nu seungit banget ka ambeuna wantu kaluaran cap coklat di Sukahaji. Atuh da ari desa di kampung mah meureun wayah kiwari teh karek ngalantor. Jawaban di bari nurutan udud bako tampang. Ada Jang, mabok ari nu taratumal mah. Mun Saden bari seuri nyerenge sarata pok bae ngomong deui. Anu megal urang basal di tanjakan oge si Jumha jeung batur-baturna nya Jang. Eta meureun pelah kabogohna aya nu ngarebut. Sigana mah enya Kang. Da dina dadeganana oge manis sarua pisan. Jawaban diunggek bari ngaluarkeun haseup udud. Cekoh batuk bangeteun. Ale Jang, bisi mabok ceuk akang ge. Da bako tampang mah ngadagleg dilati koro gara kudu diseret kuci kopi nu haneut. Geula kan asa caina. Mong Nyi Ucu nambalang ti dapur. Da ieu kagok tanguna can turun sakedap deui kulan antosan. Mangga Nyi Haji, mangga. Mong Saden ngabanyolan bari seuri. Geng, paur jadi bojo Pak Haji Amiruddin sapertos dina buku dunia kasarada we. Eta Pak Hajina mani medit sareng tik-tikan pisan bararayu nara. Mong Nyi Ucu bari nyikikik seuri leutik. Nyahan Nyi Ucu teh sok maca buku kaluaran penerbit Laksana. Kantenan we rajin makan mung ngahanjakalna teh eta dunia kasarat mah henteu diteraskeun mangkaning nuju raramena pisan. Nah aku naonnya Kang? Duka teuing Nyi, akang mah terang da teu bisi rorompok akang ka penerbit Laksana mah kana beca ge panginten salawe perak mah. Jawab Saden. Nah hanya Kang, abdi mah teu harti pisan ari buku-buku nu teu paruguh diteruskeun dugi ka tamatna dupi dunia kasarar mah henteu. Moal kitu pangarangna maot penerbitna bangkrut mah. Ceuk Nyi Ucu rada tarik di dapur kaciri panasaranunana ade. Teu payu bukuna meureun Nyi. Anu matak henteu ditamatkeun teh. Jawab Saden bari seuri jeung gogodeug. Piraku buku sakitu ramena hari teu pajeng makang da di taman bacaan oge manis sakitu parebutna. Eta mah teu tiasa dagangna bae panginten atanapi disabot tina elak-elakanana. Da biasana jalmi mah sok kahoyong pauntung-untung ageng. Saena mah memeh di stop teh. Sok karios heula ka saban taman bacaan. Buku anu mana anu payu di taman bacaan teh.
Tos nyi ulah nyarioskeun nu kitu bae. Anggur eta Cikopi enggal cinyuh. Ieu Pak Haji Amiruddin weureu bako tampang. Cik Saden bari ngareret ka Bandi anu keur nyenyekel ti korona jeung cumiduh bae bangeteun. Mitra, harita Bandi disebut Pak Haji Amiruddin teh kalah kaseuri sarta tuluy ngomong, ari nu mau jadi si Karduna saha? Baiklah Akang. Wab Saden seuri, anu jadi Nyi Oyoh nu paehna jadi Kunti eta saha cingan Kang? Bandi oge ngomongna teh bari seuri. Saha asuhnya? Saden garejutkeun halisna siga nu keur mikir. Geus kitu pok ngomong deui, Anu jadi kuntina mah kumaha lamun eusi Guha Cilalay? Is, ulah kitu isi mata katulah. Muhun heureuy mah tinggal heureuy we. Ulah sok ngabantun anu aya jentulna. Bisi kasinggung paraosanana we engke. Mong Nyi Ucu bari norojol ti dapur. Mawa Cikopi 2 gelas dina baki kai. Sok diteundeun di hareupeun nu keur ngarobrol. Mangga Pak Haji medit sareng bujang tolol jagong. Eta Cikopi nyanggakeun kulan. Saweos teu kedah dibayar deui ieu mah. Teu kedah neroskeun pangaosna. Ulah sapertos bade meser sirop janten nyuhunkeun Ciata. Mong Nyi Ucu bari seuri leutik. Geus kitu mah manehna leos ka dapur deui. Elas we. Ubud lalaki kuncenku teu sangka sonagar kitu geuning. Cik Saden bari neuteub kanu keur leumpang ka dapur sarta terus ngomong deui ka Bandi. Ulucu nyajang. Pantes dingalanan Nyi Ucu teh. Da luar jerona lucuna keur. Teu sangka geuning di pasir oge aya mojang bangsa kieu. Paingan teuing urang Cibuntu jadi buntu kalakuan. Da eta meureun katarik ku mojang urang pasir. Dikocok kitu mah harita mitra. Bandi unggek bari mesem sarta terus nanyakeun kieu ka Saden. Makang bebejana ka kolot abdi di Cibuntu teh naha dibejakeun kabeh atawa henteu di ditu? Di A sampai Z ku Akang dibejakeunana mah ngan lebah kawin ka Ibrahim mah harita ka Akang kalah ngambek. Komo eta mah Nyi Cacah raka ujang teh. Ih, ngambekna teh bari nyingsatkeun samping sagala rupa. Nyebutkeun teu sudi teuing boga adik beuteung siluman. Lamun teu dipeper ku ibu ujang mah luka teuing kumaha jadina. Da keukeuh hayang milu bae ka dieu. Cenah hayang ngontrog ka jero Guha Cilalay. Aya awewe anu wanian kitu. Akang mah rada ruas we. Bisi nyaan ngontrogna. Meureun matak jadi huru hara gede. Da sahenteuna urang Guha Cilalay mah kapan makhluk halus. Lain lawaneun jelema siga urang kieu. Mong Saden bari gogo deui sirahna. Kumaha ari soal Nyi Ucu dibejakeun henteu? Ceuk Bandi bari rot nginum Cikopi. Wah, sakalian we ku Akang teh dibejakeun. Kumaha reaksina Kang? Bandi neuteub kana beungeut Saden pinuh ku panasaran. Reaksina ieu mah lalehale. Malah Nyi Cacah nu keur ngambek oge make nanyakeun rupana sagala. Sigana bae rada cocogeun. Da isuk pageto oge cenah rek kalieu
malah ku akang dibere gambar keur di jalaneunana oge. Bisi nyasab ari ka anu kakara ka dieu mah. Mung Saden bari unggek-unggekan. Jadi soal Nyi Ucu mah doaeun nya Kang. Bandi bari mesem. Ase-se cenah. Saden unggek bari seuri. Ari soal akang kumaha? Nah teu hayang jadi jelema beunghar. Kapan kagok geus nanyaan sapeuting di jero guha. Mun bareng jeung Ujang mah akang lek-laek we. Sanajan indung si teueul teu laekeun dicandung oge. Laek kumaha engke bae. Tapi ku sabab Ujangna moal, akang oge moal dilaksanakeun. Nah akang teu kabita ku nu sakitu geulisna. Moni ambu cuy kitu kapan rupana oge. Batur manghaja pupu punjung hayang beunghar jeung boga pamajikan gulis. Tapi naha ari akang mah ayeuna jadi nampik geuning. Ceuk Bandi bari seuri ngocok ka Saden. Sok model kitu nya Ujang mah. Saden nyengir. Ari soal akang mah geus ngalaman jadi joki. Moal panasaran lamun dimangsa beurang peuting dah. Tapi lamun Ujang mah matak paeh jadi cingceut geura ge. Hihi. Mungna gitu deh. Bari mameregeun huntuna nyereng. Jadi joki naon Kang? Bandi siga anu canyahoun kana kecap gitu. Nu matak harita kontan nanyakeun ka Saden. Joki pahlawan indung si teueul Jang. Tuob Saden bari ngabarakatak seuri. Joki diojok-ojok ka sisi. Yeay, galaleundreung. Ucu harita nambalang di dapur bari seuri nyikiki. Bandi oge nyerengeh seuri bari pok ngomong ka Nyi Ucu rada tarik. Kunaon Kang Saden teh nyacu ciga anu weureu gadung. Lain weureu gadung Jang. Akang mah weureu kuno ungkel-ungkelan tuluy melandung. Beteuna jadi buncir ka hareup. Omong Saden bari seuri ngalenggang. Cing, Kang Bandi, eta Kang Saden teh ngabala bae. Sapuan atuh kadinya. Aduh, bagi bala ari di sapuan mah. Wab Saden nyeleukeuteun. Ulah saruka suka teuing sok matak aya tungtungna gerak mangkaning paaki can datang kene bae ti desana teh. Mung Nyi Ucu bari ngakeul sangu dina dulang kalapa keur dibulak-balik ti hihidan sina jadi pulen meureun. Mitra, waktosna parantosep, waktosna parantos dekabu jeung ieu teh Mitra. Abunten dina samudaya kalepatan kakirangan kaluluputanana oge. Amugia kusadayana dihapunten Mitra. Muhun. Abunten kasadayana. Hatur nuhun, rewu-rewu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos subscribe-na, anu parantos mancona, anu parantos ngerojongna. Dina cariosan mang anu mangyandakeun dongeng-dongeng Sunda. Itu Mitra, hatur nuhun kasadayana.
Pamugia ieu teh sing janten pang beberah kana mana, sing janten bang baluh kana pikiranana sareng kolebuna. Sakitu mitra hatur nuhun kasadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.